Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun wargi dulur baraya sadayana tepang dangu deui sareng simkuring Mang Ian dina acara anu manehnya eta dongeng Sunda. Dongeng zaman kiwari ala kiwari anu nyaritakeun lalakon kahirupan mangsa bihari. Kumaha dararamang pala wargi sadayana atuh mugi aya dina ginanjar kawilujengan rahayu berkah salamet amin ya Allah ya robbal alamin. Dina wangki dieu simkuring sijamidangkeun hiji jejer carita anu judulna Ratu Jin Toloheor bagian anu katilu karya Kang Rompis II. Kumaha lalakon anu salajengna ieu Ratu Jin Toloheor sareng Nyi Mimi ya anu tukeran posisi. Ulah kamana-mana tetep di channel Kisah Tanah Sunda. Namun satu acana dilajeng kade ulah hilap anu teu acan subscribe mangga di subscribe heula supados tiasa kenging notifikasi kanggo jejer carita anu salajengna. Oge kanggo anu parantos subscribe simkuring ngahaturkeun rebu nuhun laksa ketika bingahan mugia sing tiasa ngahibur pala wargi sadayana anu nuju beraktivitas na sewang-sewangan anu nuju di kendaraan anaknya bari nyupiran ngupingkeun dongeng. Ibu-ibu nuju masakna di padamelannya bari ngajait seueur eta teh di tempat-tempat konveksi bari ngupingkeun dongeng. Oge nu sanesna mugia sing tiasa janten rencang anu ngahibur pala wargi sadayana hapunten sekali deui upami telat dina upload di YouTube kumargi aya hiji perkawis anu memang tetiasa dikantunkeun. Sareng ulah hilap di like, di komen supados aya interaksi di antawis urang duaan urang sadayana nya pala wargi. Oge ulah hilap di share dibagikeun nya ieu dongeng Sunda teh mugia wasilah pala wargi anu kersa nge-share ieu dongeng Sunda khususna di zaman kiwari dongeng Sunda tiasa nanjeur deui wasilah pala wargi sadayana. Amin ya Allah ya robbal alamin. Supados teu nyangkolong tingkana waktos hayu urang sami-sami ngabandungan ieu carita Ratu Jin Toloheor anu salajengna. Mangga kaparayun sadayana wilujeng ngadangukeun pru. Tisaprak aya di alam manusia Ratu Arum loba pisan ngalaman kajadian anu matak aneh pikeun dirina. Kangaranan bangsa Jin tangtu miboga tata cara kahirupan nu beda jeung manusia. Sakumaha ilaharna awewe Ratu Arum gawena ngaluis diri ngurus awakna. Puguh bae Ratu Arum atawa Nyi Mimi mamalihan beuki tembong mencerangna. Tapi sok sanajan kitu Ratu Arum kacida turut tumutna ka Ambu Esin jeung ka Bah Kune tarabaha lamun dititah narah nyebut mung samangsa dipinang saraya di Pentatulu. Kagelisan Ratu Arum geus sumebar ka tiap lemur, geus nerekab kasaban wewengkon jadi catur urang lemur kacapangan balarea. Utama mah pikeun kaum lalaki loba lalaki nu ngahlaran nu ngaharaja datang ka imah Ambu Esin. Nu datang lain ukur ti lemur nagrak, ti lemur sejena oge sarua daratang hayang apal. Ari anu ngaranjang taralengo sok rajeun barang bawa aya nu mawa sampe, jagong, tales, boled, cau nepi ka beas. Di zaman hari tanya pala wargi mun zaman ayeuna mah martabak, donat, segala rupi tuangeun gitu ya. Pikeun Ambu Esin atawa Bah Kune mah teu pandang kana bawana kasing sahabai oge nu datang teu boleh galehke. Ari anu daratang ka imah Ambu Esin teu kabeh boga karep hayang ngalaki rabi jeung Nyi Mimi, tapi maranehna ukur hayang ngawangkong jeung nu lenjang. Nyai kadieu heula kadenge suara Ambu Esin nyalukan anakna. Ratu Arum nuker aya di kamarna gentak nyampeurkeun. Aya naon Ambu?
temal Ratu Arum ngelol tina lawang panto. Iya behas isikan heula katampian. Ambu teh kagok keur nyacag sampe. Kayak lamun geus asak sampeuna anteran bapak ilaing ka sawah. Kadek keum heula sakedeung memeh diisikan tehnya. Biasana loba bakatul ieu mah. Ambu Esin mikeun boboko anu dieusi beas ka anakna. Ratu Arum teu nemalan, gejelik bae init katampian bari ngelek boboko. Salila cicing jeung Ambu Esin, kakarek harita Ratu Arum dititah ngisikan. Anjog katampian, beas dicurukeun kana pancuran tampian. Inget kana papatah Ambu Esin, lamun beas kudu dikeuman heula sabab loba bakatul. Panon Ratu Arum rut red kawas aya nu diteangan, red kaluhur tampian, didinya aya kulah leutik nu ngabendung cai nyusu. Ratu Arum kaluar ti jero tampian, muru kalebah kulah leutik. Beas tina boboko teh diawurkeun kabeh kana kulah. Ratu Arum terus bae ngungkuk balik deui ka imahna. Basa datang ka imah, Ratu Arum gek bae diuk dina jojodog, leungeunna hideung ngasurkeun suluh kana jero hawu. Ambu Esin norojol ti jero, cag kana boboko. Panona rurat reret sabab teu ningali beas menangisikan dina boboko. Nyai, ari beasna ka mana? Cek Ambu Esin panona mencerong ke anakna. Har, kapan saur amu kedah dikeuman heula margi seueur bakatul? Di keuman? Maksudna dikeuman kumaha ieu teh Nyai? Ambu Esin menikerung bakatku bingung. Muhun dikeuman dina kulah tampian? Tema Ratu Arum teriuk-riuk. Aruk, dina kulah tampian? Kabina-bina teuing laing mah Nyai. Ku harianeun kalakuan teh. Jaba beas ukur sakitu-kituna. Cek Ambu Esin bari mencetan tarangna. Aya rupana jadi gelis, tapi pikiranana jadi bodoh. Abdi tumampi kana kadar anu tumiba ka anak abdi Gusti. Gerentes Ambu Esin ukur tumarima kana papasten nu maha kawasa. Burung palung bodoh gelo oge tetep bae anakna sorangan. Ratu Arum teu nemalan, cag kana boboko terus bae ini tidinya. Ambu Esin ukur nuturu ku paneuteup kanu ini. Euleut sawatara waktu Ratu Arum geus kadinya deui bari mawa boboko nu pinuh ku beas menangisikan. Boboko ditunda, Ratu Arum terus bae ka kamarna. Panon Ambu Esin tangka bolotot ningali kana boboko. Kapan sih beas anu diisikan tadi teh ukur saleter, ari datang deui saboboko pinuh moal kurang ti 10 liter. Nyai, ka dieu heula sakedeung. Ambu Esin nyalukan ka anakna. Aya naon deui Ambu? Tema Ratu Arum ngelol tina panto. Lain itu Nyai, kapan sidik tadi teh ngisikan teh ukur saleter, tapi ayeuna jadi saboboko pinuh. Itu ti mana beas nu sabenerna? Ambu Esin kacida penasaran, hayang apal ti mana datangna beas nu sakitu lobana. Kasieun anakna ngukud anu batur. Nyaho teuing atuh Ambu, beasna meureunnan eta mah baranahan. Tema Ratu Arum ngaleos deui ka kamarna. Kamu sedoma wae nya baranahan teh. Gampang anakan meureun. Ngadengi caritaan anakna teh. Ambu Esin teu ngomong deui, najan pinuh ku kabingung, beas menangisikan ditagenkeun kana aseupan arek dikarihan. Tapi kudu sawareh-sawareh sabab beasna aya kana 10 literna. Ari Ratu Arum leos bae ka goa. Sag kana gentong beas, aya sabukur-bukur acan beas geus koredas.
Ratu Arum rumasa numpang di imah bakune jeung Ambu Esin, manehna bunga hesekeun kanu boga imah. Ratu Arum ngemat pangawasana, gentong diusapan lalaunan. Dumadakan gentong jadi aya beasan meh satengahna. Ku pangawasana Ratu Arum eta gentong beasna moal beak-beak. Lamun dicokot saleter, asup di saleter, kitu jeung kitu satuluyna. Dina wanci tunggang gunung, saanak bojo geus ngariung di pawon, minangka anu rada mahiwal teh, nyaeta sangu aya kana dua bobokona, kawas arek hamin atawa arek syukuran. Bahkune ngareretan kana boboko, ngarasa helo ku pola Ambu Esin anu dedegler. Nyangu aya kana dua bobokona. Iya teh arek aya riungan hamin atawa kumaha ieu teh eta nyangu nepi ka sasangkleng kieu pokna bahkune bari mencrong ka pamajikanana. Sok-sok bae geura dahar montong loba tatanya deureun nu penting mah beuteung seubeuh temal Ambu Esin panonna ngadila ka salakina. Dikitukeun teh ku Ambu Esin bahkune teu daekeun cumarita deui. Berak bae sarerea dalahar dengan sangu kawilang basajan ukur aya pais impun lala berumbah samal guang diemohan ku seupan pucuk gedang. Ratu Arum daharna ngalimet ngan kana sambal mah ngadaharna saeutik-saeutik geus apaleun lamun loba teuing mah bakal jadi mata. Ragamang kana seupan pucuk gedang nurutan Ambu Esin. Memeh di dahar dicocolkeun heula kana sambel heuda bangsa jin nya kakarek beureunan. Di ditu nama meh teu curiga teuing jeung panasaran we ku kadaharan manusa. Barang kadawek panon Ratu Arum nepi ka buncelik beungeutna nyengir bari bibiri gidigan. Kusabab karasa pisan pait melelel nanding Batrawali. Duh, kitu kahakana naon deui? Ini kacida pahit pahang nak kana sungut. Nyaan, kacida aheng nak kahakanan manusia mah. Kitu gerentes hate Ratu Arum, bari teu woleh bibiri gidigan. Kacaturkeun deui Nyi Mimi anu dibawa ku Raden Manggala jeung Senopati Gangaspati ka nagara jin nyaeta nagara Cakrabuana. Basa anjog ka karaton, Nyi Mimi dipasrahkeun ka para dayang karajaan. Ku para dayang Nyi Mimi dibawa ka kamarna. Patih Raden Manggala teras bae ngadeuheusan karajana. Nyaeta Prabu Sanghyang Wisesa. Harita Sang Prabu nuju calik dina kursi karajaan disarengan ku prameswarina den Nyimas Pohaci. Memeh cumarita cedok nyembah heula karajana. Agung pangapunten Gusti, sakumaha anu tos kapisanggem ku salira Gusti. Wireh jisim abdi kedah milarian tuang putri. Nyata Ratu Arum dugi ka penak. Aya hibar pidua ti sadayana. Tuang putri tos kapaluruh samalih mah kacana ka dieu jinisna oge. Ceuk Patih Raden Manggala bari cedok nyembah deui. Oh syukur Manggala. Kula kacida bungahna. Cirining anjeun gawe rancage. Kapan biasa nama lamun nyusud anak kula teh meakeun waktu mulan malen. Sakali deui. Syukur. Kula ngerasa bungah Manggala. Di mana kapanggihna anak kula teh Manggala? Walar Prabu Sanghyang Wisesa teras bae tumaros ka Patih Raden Manggala. Katawis rarai Prabu Sanghyang Wisesa ngemu kabinga. Hatur nuhun Gusti. Eta mah datos janten kewajiban jisim abdi salaku bebenteng nagara. Dupi kapenak namah nuju kulem di bumi manusa sun. Aya kutoloh heor pisan boga anak teh. Make jeung sare di mah manusa sagala rupa. Tapikeun bae.
sabab anak kula ayeuna mah geus aya di dieu. Kieu ieu teh Patih, kunaon pangna kula nitah anjeun neangan anak kula. Daya lian kula teh arek indit salila 2 bulan lunta ti nagara nyubadanan pangangkir Raja Wangsa Brahma ti nagara Kandaga. Kula indit dibarengan ku Prameswari, ku hal eta pisan kula teh arek nitipkeun heula nagara ka anak kula. Nya ka Nyi Arum salila kula lunta ti nagara. Susuganan atuh ari dibere pancen sarta tanggung jawab mah anak kula teh robah pangadatan bisa babalik pikir. Kitu kasauran Prabu Sanghyang Wisesa ngeceskeun ka Patih Raden Manggala saperkawis anjeunna bade lunta ti nagara. Kartos pisan kaula nun, salajengna kumaha? Kula teh arek merdi ka anjeun, sangkan ngapi ngajaring anak kula sajeroning ngaratuan di ieu nagara. Apal sorangan anak kula atah dina pangalaman, can boga luang jeung pangaweruh, bisi salah marentah, lali kana diri dina enggoni ngaheuyeuh dayeuh ngolah nagara. Tah kitu Manggala, mugia kaharti ku anjeun, saur Prabu Sanghyang Wisesa. Merdih ka patihna sangka nalingakeun putrina nu bakal jeneng janten ratu di nagara Cakrabuana. Salami Prabu Sanghyang Wisesa jengkar ti nagarana. Pino damel Gusti, segala rupi kasauran Gusti diestukeun pisan. Bujeng hingga tanaga sareng emutan atuh sok sanaos larapati kasanggakeun. Walon Patih Raden Manggala nyaritana tatag jeung teges pisan. Oh syukur Manggala, kula banget percaya pisan ka anjeun. Satu tas anak kula hudang tina sarena sarta geus bebersih anjeun ku kula bakal diteang deui ka dieu ngarah nyakseni samangsa kula masrahkeun kekawasaan ka anak kula. Tah kitu Patih, heuji gaena mah anjeun balik heula, saur Prabu Sanghyang Wisesa masihan kacinekan ka patihna nyaeta Raden Manggala. Dawuh timbalan Gusti, sejamit bae. Walon Raden Manggala cedok nyembah ka rajana terus jengkar tidinya. Kacaritakeun Nyi Mimi nu keur sare di kamar karaton nyaeta kamarna Ratu Arum. Kulisik Nyi Mimi ngulisik, lalaunan pantona beunta, ret ka kenca, ret deui ka katuhu, tuluy neuteub lalangit, reupeurem. Brai beunta deui, reup deui, korejat Nyi Mimi ngorejat. Panona buncelik beungeutna ngadadak sepa. Leungeunna uyup ayap kana baju nu keur dipakena. Ret kana meja gigireun tempat sare, kaciri aya mahkuta warna koneng ditaretes ku batu permata. Nyi Mimi terus bae alak ilik nitenan kaayaan di dinya, pangrasa keur aya di alam pangimpian. Kerewok jempolna digegel, tetela karasa nyeri, cirining lain ngimpi. Duh Gusti, aya di mana abdi teh? Palang siang geus maot. Duh Abah, ambu, tulungan kuring. Hing Nyi Mimi ceurik bangun ka nyenyerian. Rasa kasieun jeung kabingung minuhan dirina. Sajongjonan mah Nyi Mimi ngading diut ceurik. Nyangakeun semah pangabaktos Kanjeng Ratu. Gebeg Nyi Mimi ngaranju, keur ceurik ngadadak repe. Breh katingali aya 2 awewe keur andeprok bari nyembah. Panon Nyi Mimi molotot ningali ka eta 2 awewe. Nu tayalian eta teh para emban, ari eta 2 emban miboga rupa geulis sarta ngarora kene. Hapunten Kanjeng Ratu. Isim abdi duaan kapi unyu ku Ratu Sepuh. Kedahnyana Kanjeng Ratu katirta mani kanggo ngebak. Cik salah saurang emban bari cedok nyembah. Leng sirah Nyi Mimi karasa lieur. Awahing ku bingung mikiran kejadian anu tumiba ka manehna. Nu inget dina pikirna manehna keur sare satu tas salat tahajud.
tapi mangsa lilir geus aya di tempat anu kacida ahengna. Nyi Mimi ngagideg-gideg sirahna bakating ku baluweng. Mangga urang angkat sasarengan Kanjeng Ratu, cek salah seorang emban bari cedok nyembah deui ka Nyi Mimi. Sah aranjeun duaan teh, cek Nyi Mimi sieun-sieun oge maksakeun tumanya. Dua emban silih reret jeung pada baturna ngarasa helo ku caritaan anak rajana. Kapan geus biasa maranehna duaan ku maula ka Ratu Arum. Cimot, Ratu Arum boa lulungu kene, cek salah sahiji emban ngaharewos ka baturna. Nyaho teh ngik, uing ge bingung sidikan, timbal baturna sarua ngaharewos. Nyi Mimi ukur ngabandungan para emban nu pating harewos. Tapi kalilaan mah Nyi Mimi ngagugu kana pamentana para emban, najan pinuh rasa kasieun, tapi Nyi Mimi oge banget ku rasa penasaran. Nyi Mimi digendeng kedua emban kebat asup ka hiji rohangan, eta rohangan tempat mandina Ratu Arum. Barang sup ka jero rohangan, panon Nyi Mimi ukur molotot ningali rohangan nu kacida endahna. Lalangitna pating gurilap kawas make batu permata, ubin hurung herang matak serap. Di tengahna aya kulah leutik paragi ngeueum, beh luhurna aya pancuran make gambar hulu maung koneng emas. Di jero rohangan kacida seungitna meleber matak seger nu ngangseuna. Para emban ngaganti baju Nyi Mimi ku samping kebat tengah dada. Bari romegag Nyi Mimi lalaunan asup ka jero kulah karasa caina haneut jeung lemes kana kulit. Para emban ukur nyerangkeun kanu mandi bari pating harewos lantaran kulit ratuna kacida bedana. Nu biasana bodasnya cas kawas kapas ayeuna jadi hawuk jeung belang. Ari awak Nyi Mimi memang belang, beheung jeung beungeutna hawuk, tapi awakna mah bersih najan teu bodasnya cas oge. Leungeunna tina siku ka hareup sarua hawuk balas ka penterang panon poe, heuda biasa ka sawah jeung ka kebon. Ngan untung sukuna mah teu hawuk lantaran tara ka penterang kahalangan ku sampingna. Sanggeus ngarasa cukup tina mandina, Nyi Mimi cengkat terus bae pada ngagendeng ku para emban. Sir kawanitaan Nyi Mimi ngabarasat sabab Tirta Manik ngabogaan hiji kakuatan sarta bakal nyurup nyuwun ka singsa bae anu mandi di Tirta Manik. Satu tas aya di kamar, para emban milihan baju ke ratuna. Rap Nyi Mimi make baju kabaya hejo ngora dikemben nengah dada. Kahandapna sinjang lereng lokat malak nengah bitis ulah soklat gurat emas. Buukna disanggul gelung rumbai kaciri rambut amis cauna ngagerbay kana tarang. Mahkuta emas dipapaes ku batu permata geus dipake dina sirahna. Nyi Mimi geus salin jinis jadi ratu geulis campernik matak serap nu nenjo. Najan beda pakulitan jeung Ratu Arum, tapi keureut beungeutna tamleg pisan. Pon kitu deui dina tangtungan teu miceun sasieur. Leumpangna oge sarua ngalangyor meong congkok. Digendeng kedua emban, Nyi Mimi asup ka rohangan paragi dahar. Didinya geus nyampak para dayang, samangsa Nyi Mimi asup para dayang hempak merbayak sanyarembah ka Nyi Mimi. Tugas jadi Ratu Agung di Nagara Cakrabuana. Nyi Mimi gek diuk dina kursi. Panona ngareretan ka sakuliah eta rohangan. Para dayang tarungkul awahing ku ajri. Para emban aremok nganti panita. Panon Nyi Mimi nitenan kadaharan jeung inuman nu ngaleuya dina meja. Nyi Mimi nyidik-nyidik kana kadaharan, tapi weleh teu apal ku sabab kakarek nempo mangsa harita. Nyi Mimi katarik ku sangu nu cikruh ku samara kawa sangu tumpeng. Ngan ieu mah sanguna baradag jeung paranjang. Eta sangu dihijikeun jeung sabangsa sayur katut daging meunang nyiksi. Lamun di bangsa manusa mah disebutna teh sangu biryani. Samemeh Nyi Mimi nyokot piring kapiheulaan. Ku emban
kapihelaan manten di asongan ku emban. Unjuk semangat Kanjeng Ratu, pada tuang sareng naon? Nyi Mimi nunjuk kana sangu Biryani. Emban ngawadahan kana piring emas, sok ditunda hareupeun Nyi Mimi. Bari asa-asa Nyi Mimi nyomot sangu, dihuapkeun. Tetela karasa ngeunah, kop kana dagingna karasa hipu jeung guranyi. Dekul bae Nyi Mimi dahar bangun kokomoan. Kawas kokoro mangih mulud, sangu meh peren dihanca ku sorangan. Para emban ukur silih reret jeung pada baturna. Cacap daharna, Nyi Mimi nyokot inuman nu warna beureum karasa amis kareueut ngageleser kana ti korona. Sakabeh kadaharan nu araya didinya dicobaan ku Nyi Mimi. Para emban katut para dayang ukur nyaksian kana ketak ratuna, teu waranieun geuh geuy. Komo saban geureuh mah kulantaran geus pada apal kana adat anak rajana, dian tiwang kelang teh kacida galakna deui. Nyi Mimi kairing ku para dayang leumpang lalaunan muru karohang utama karaton, tempat Prabu Sanghyang Wisesa sareng Prameswarina linggih. Barang serog kadinya Prabu Sanghyang Wisesa sareng garwana Den Nyimas Pohaci neuteup antep ka puterana. Para dayang langsung hempak merbayak nyarembah ka raja katut ka Prameswarina. Ari Nyi Mimi ukuru coloho, awakna semu ngadeg-deg awahing ku kasima. Nah aku naon bet kadon ngajengjen di dinya Nyai, saur Prabu Sanghyang Wisesa. Socana nyidikeun ka putrina. Pon kitu deui biangna Ratu Arum Den Nyimas Pohaci teu boleh nyidik-nyidik ka putrina Ratu Arum. Lalaunan Nyi Mimi ngadeuketan ka Prabu Sanghyang Wisesa, terus bae munjungan. Aturan juragan, wilujeng tepang, cek Nyi Mimi bari rengku. Nyi Mimi munjungan deui ka Den Nyimas Pohaci. Aturan oge Den istri, wilujeng tepang. Prabu Sanghyang Wisesa sareng garwana Den Nyimas Pohaci silih reret, ngaraos bingung ku pola putrina nu ngadadak janten Robi. Pamiarsa sadayana waktosna parantos teu nyekapan deui. Cag urang Tunda lalakon ieu Nyi Mimi sareng Ratu Jin Teloheor. Orang Tunda dihanjuang siang, urang teu di haneuleuum sieum paranti nyokot ninggalkeun mangsa datang ka sampeur deui. Insyaallah urang lajeng dina video anu sanesna. Bobot sapanon carang sapakan cak urang Tunda dihanjuang siang, urang teu di haneuleuum sieum paranti nyokot ninggalkeun mangsa datang ka sampeur deui. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.